Tahu an dzikril maqabiri wal kafan nalika sholat kudu hazirati tepoho kudu salirana ingat kana pakuburan wa mahadihid dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa katoriki ilal watan nagara dunya iya dalain pamatuhan tapi sakadang juga menjadi pamentasan wa madaru illa jannatul liman ittaqa wa narul liman layang takilah hafaz ma'an tayanan sawarga bagen jamanu taqwa rejeng naraka bagen utang kabedagoman faya rabbi amilna bilutfika wafina bijudika wasifna minazaki wafitan Kamuga salamina jamin abdi sadaya tebikeun tina sasar jalan padorakaan wa wafiq wa sadid wa aslihil kulla wahina li sunnati khairil khalqi wa sayyidil hasan sinahi asa tepat jadi jamanu soleh nurutan laku lampah eyang nasair hasan alaihi salatullahi summa salamuhu salatan wa tasliman ila akhiri zaman pamuga salamina sholawat sareng salam ngalir liren dugi ka akhir zaman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha amardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khotimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila mu'allif hadal kitab rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu sareng ari maqalah anu kaopat eta an Usmana katampi ti Sayyidina Utsman Rodia mugi ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhu ti Sayyidina Utsman. Man sing sahabai jalma taroka anu ninggalkeun itu siman ad-dunya kana dunya bi an aqalla kalawan yen nyaeutikeun itu siman
as-sabu'a kana wareg wal akla jeung kana dahar wa abgodo jeung mikangewa itu siman as-sanaa kana pamuji minan nasi ti jalma-jalma. Ahabbahu mangka mika cinta ka itu siman saha Allahu Gusti Allah ta'ala bari anu maha luhur Gusti Allah. Li'annahu karna sanyana itu siman eta taroka ninggalkeun itu siman ar-riya'a kana riya wat tafakhura jeung kana kumuluhur sombong. Waman sareng sahabai jalma taroka anu ninggalkeun itu siman az-dzunuba kana pirang-pirang dosa ahabbahu mangka mika cinta ka itu siman saha al malaikatu pirang-pirang malaikatna Allah. Li'annahu karna sanyana itu siman eta layut ibu tengah hesekeun itu siman al kitabata ka malaikat kitabah alladina tegesna malaikat yaktubuna anu nuliskeun itu ladina as-sayyiati kana pirang-pirang kasalahan as-sayyiati kana pirang-pirang kasalahan. Waman sareng sahabai jalma hasama teh hurufna ha sin mimnya hasama anu megatkeun itu siman at-tama'a kana toma anil muslimina ti pirang-pirang jalma nu muslim nu Islam. Aekot ihi tegesna megatkeun itu siman kana itu toma anhum ti itu muslimin ahabbahu mangka bakal mika cinta ka itu siman saha al muslimuna jalma-jalma anu Islam kabeh. Li'annahu karna sanyana itu siman eta layak dulu ulah ngotoran itu siman kulubahum kana pirang-pirang hatena itu muslimin kulubahum kana pirang-pirang hatena itu muslimin. Makalah anu kaopat dauhan Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Berarti naon ieu namina? Asar. Dauhan Sayyidina Utsman, saur Sayyidina Utsman aya 3 poin anu kudu dilakonan ku urang. Anu poin anu kahiji man taraka dunya ahabbahullah. Poin anu kadua wa man taraka dzunub ahabbahul malaikah. Poin anu katilu waman hasama toma'a anil muslimin ahabbahul muslimun. Kumaha maksadna ceuk Sayyidina Ali sing sahawai jalma anu ninggalkeun dunia. Maksud ninggalkeun dunia ninggalkeun tina kanikmatan dunia. Dalam arti boga dunia lain rek dipake nyumponan syahwat nafsu, lain dipake nyumponan kahayang nafsu. Ninggalkeun dunia maksudna kumaha ninggalkeun dunia? Ditafsiran di dieu bi an aqallas sabu'a wal akla. Cara ninggalkeun dunia teh kitu. Kunaon aqallas sabu'a wal akla? Nyaeutikeun dahar jeung wareg. Nyaeutikeun jeung jadi ulah nepi ka dahar teh nepi ka wareg, komo nepi ka kamerkaan. Sabab naon engke lamun geus beuteung eungap, beuteung wareg sok ngawaris kana tunduh.
engke lamun geus tunduh bakal hese beramal. Kartos beuteung wareg pan ngeunahna naon? Cicing heula nya. Ke geus cicing tunduh sare gitu pan. Lain hartina ulah dahar. Ngan ulah loba teuing. Ari nu matak dahar ku sabab naon? Lapar. Lamun geus leungit lapar geus. Da kadang jelema teh lapar mah geus leungit ngan nafsu can puas, matak terus we dahar teh. Lamun dahar sekedar ngaleungitkeun lapar, 2 huap, 3 huap, 5 huap cik paripaosna bakal leungit da rasa lapar. Ngan tah kusabab daharna karena nafsu, komo rencangna hade jaba gratisan pangeunah dahar teh. Gitu pat itu teu mikirkeun gitu. Nepi ka kamarkaan engke geus eungap turab jaba ditarikeun. Itu pagawean setan itu. Pemusnahakan jengkol gitu. Turab teh kot ka dietakeun ka batur teh. Nah, maksudna ninggalkeun dunia teh kitu. Maksudna urang nyaeutikeun dahar, lain ulah dahar. Dahar masuk. Nah, di dieu lah urang kudu beda. Sabab ngaji, ari ngaji kudu apal ilmuna, dahar ge pan aya ilmuna. Memeh dahar urang sok ngadua. Sok ngadua memeh dahar. Nu osok mah itu pan. Kumaha doana teh? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jujur urang, jujur di hadapan Allah. Apakah setiap rek dahar atau mun ingat? Maca doa teh. Apakah setiap dahar, setiap minum, apakah lamun ingat maca doa itu teh? Loba macana loba henteu gitu we tulah. Tah eta kasalahan teh. Secara tidak langsung sarua jeung teu syukur ka Allah. Mata engke dina daharna ge pinuh ku nafsu, energi anu dilahirkeun tina daharna ge moal jadi getol ibadah, da daharna kana nafsu. Daharna karena nyumpulan kahayang, matak neangan tempat dahar teh nu mewah-mewah, nu mahal-mahal. Nah ulah gitu, lain ulah. Komo aya duit mah heuh. Dahar di mana wae ge. Dalam arti dahar ge bisa jadi ibadah. Mata kunaon aya doana. Ari jang budak leutik mah maca doa ketika makan teh pan bari dinyanyikeun. Urang geus rada jebrok masih mikir maknaan eta teh doana teh. Ya Allah, berkahi Allahumma barik lana. Berkahi abdi sadayana. Nah, urang teh sanajan tuang sorangan doa teh Allahumma barik lana, henteu Allahumma barik li. Padahal urang tuang teh sorangan Allahumma barik lana. Nah, make lana urang tong poho kana jasa batur. Nepi ka jadi sangu hareupeun prosesna kumaha. Jelema anu apal kana proses bakal menghargai. Moal aya kata menghinakan. Sangu hareupeun pan prosesna memeh jadi sangu naon heula? Beas heula. Memeh jadi beas tadina naon heula? Pare heula. Memeh pare pan tadina naon heula? Nyieun pangbinihan. Nyieun pangbinihan, tuluy geus nyieun pangbinihan, nyieun naon deui? Dituluy dipelak, ditandur, ditandur, tuluy dibersihan. Tuluy engkena diberak supaya tumbuhna hade. Tak urang teh kudu dina dahar ge kudu ningali eta teh semata-mata nikmati Allah. Da urang mah babalagaan. Dahar anu ngeunah teh kusabab urang boga duit hasil usaha sorangan. Matak teu syukur ka Allah nama. Hasil kerja keras, makan di tempat hebat. Da urang boga duit, poho ka Allah mere nikmatna. Maneh boga gawe sehat nanti saha? Allah. Gunungan narima urang gawe kusaha digerakkeun hatena. Dina gawe boga penghasilan kusaha eta diaturna. Poho ka Allah nama. Mata kitu we semakin bertambah uang teh semakin bertambah gaya hidupna ge. Henteu jadi dalil, henteu jadi merasa bersyukur ka Allah ku boga naon nikmat atawa rezeki eta teh. Ya hayang dahar naon jeung aing ya gaya. Poho kanu mere nikmatna, poho kanu mere sehatna, matak hese we dibawa ibadah teh. Da sebab naon energina tadi tina teh ya, tina ladang poho. Poho kanu mere nikmatna. Nah, dalam arti cik tadi lain ulah dahar ngan keur dahar ge, ari hukumna dahar naon?
Wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Hukumna dahar naon? Lamun wajib anu teu dahar doraka atuh. Dalam arti dahar mah rek dahar heug, teu dahar ge teu nanaon. Hartos teu. Lamun dahar wajib pan loba jelema nu teu dahar. Sapoe, dua poe. Batur mah teu daharna teh karena lain tidak berselera, karena eueuh. Batur mah teu dahar teh lain karena tidak berselera, lain karena rencangna kurang ngeunah, tapi karena eueuh jang daharna. Ari urang anu aya sanguna, aya rencangna, bari ngeunah, hese poho syukur ka Allah teh, poho syukur ka Allah. Mata kusabab urang loba poho ka Allahna, poho syukur ka Allahna, dibere ujian, dibere cocobaan anu bertubi-tubi, da sabab loba poho ka Allahna. Osok urang makan-makan di luar rumah. Osok, nu osok mah, gitu kan. Nu henteu mah mungkin teu boga duit, mungkin tidak berselera. Da aya jelema teu duit mah boga ngan mung ge dahar di luar teh. Ngeunah kene di imah aya. Aya deui nu teu boga duit maksakeun karena tuntutan gaya hidup. Jadi rupa-rupanya dalam arti kumaha? Nah cek tadi kade lain hartina ulah. Nu ulah teh poho kanu mere nikmatna. Nah ieulah kagaliban jalma gitu poho syukur ka Gusti Allah. Nah eta panyakit urang teh gitu. Jadi poho ka Gusti Allah anu mere nikmatna. Urang memeh dahar Allahumma barik lana, urang teh pan nepi ka jadi bias teh prosesna ti saha. Lamun teh mah eta beas pamere ti kolot sing inget jasa kolot. Da urang mah kari dahar. Teu meuli beas. Teu milu naon? Masa kari am eta hese keneh syukur ka Gusti Allah. Batur mah teu dahar teh karena sanguna, jang meulina, naha ari urang nu aya hese syukur ka Allah. Nah, jadi ku ngaji teh urang sing beuki ka panggih, sing beuki ka rasa kasalahan urang. Lain rek nyalahkeun batur. Jeung deui pan urang di luar ngaji mah jarang berpikir kieu teh. Keur ngaji mah pan nya. Geus balik ngaji mah kitu deui we. Dalam arti kumaha? Jang ajang pikeun urang naon? Introspeksi, ngarubah diri urang, ngarubah sifat-sifat anu goreng anu aya dina diri urang. Allahumma barik lana keur dahar. Ya Allah berkahkeun abdi sadayana, berkahkeun sanguna, berkahkeun artos nu diangge meser beasna, nu diangge meser rencangna, berkahkeun rizkina, berkahkeun kasabna, berkahkeun petanina. Urang tong poho kana jasa batur. Jelema nu menghargai jasa orang lain bakal sukses. Kadang loba jelema jasa batur teh berjasa pisan tapi tidak dihargai. Karena naon? Teu apal, teu menghargai kana prosesna. Urang teh da moal langsung kieu, loba anu berjasa, indung bapa, guru dan lain sebagainya. Tah urang kan sok pararoho. Gitu. Urang tong sok mopohokeun jasa batu. Jasa saha ieu teh? Ieu lembur nu ngaji loba wae, timimiti budak leutik, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, jasa saha? Iwal ti jasa para pendahulu. Istiqomahna, ikhlasna. Tapi ka zaman kiwari nu ngaji loba keneh pan bagja. Jadi di kota berkah saha eta urang tong sok poho. Jarang orang anu menghargai kana jasa. Kumaha atuh cara menghargai kana jasana? Tong poho ngaduakeun. Seperti ayeuna urang, tere 17 Agustus. Pan jasa saha ieu negara urang nepi ka ayeuna teh? Matak lamun pamuda geus poho kana jasa para pendahulu, rek kumaha ieu negara? Urang tong mopohokeun jasa. Da urang aya di dieu, urang menikmati segala rupa fasilitas nu aya di alam dunia, jasa saha? Itu beh dituna pusatna sumberna nyata teu aya sanes ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jarang. Bukan nah ketika orang di posisi orang anu berjasa tong hayang dianggap urang boga berjasa teu. Rek nganggap berjasa mangga nganu penting mah urangna ulah hayang
dianggap berjasa. Ada yang menghargai, so tidak ada yang menghargai, tidak apa-apa. Da tujuan urang mah tah kade erek naon ayeuna itu ngagungkeun kana agamana Gusti Allah nu disebut liilahi kalimatillah. Tah tadi teh bi an aqalla subaa wal aqlanya eutikeun dahar jeung wareg sabab lamun beuteung geus wareg engkena leuleus engkena tunduh tuluy sare bakal hese gawe moal bener ibadah moal bener da karena eungap teuing cek tadi lain ulah dahar atuh peperihun ari ulama-ulama guru-guru mah parubasa atuh urang macan bisa umpamana puasa sunat hese gitu mah Ramadan boga kodoaneun keneh kade tah nu baroga kodoaneun kaburu maot dalam arti kumaha atuh urang mah nya eutikeun we daharna dalam arti si nafsu teh ulah sok digugu wae. Cek tadi, lamun dahar hanya sekedar menghilangkan lapar saeutik ge bakal cukup. Tapi lamun dahar na karena nafsu, wah kakamak mak. Geus beres sangu nyieun deui mie. Teu cukup. Nasgor disanguan deui gitu Pak. Dalam arti kumaha? Heug dahar ngan jangan terlalu banyak lamun ngakibatkeun kana wareg. Karena matak dina masalah dahar kajeun nambah. Yang tadi teh ulah nepi ka kamerkaan eta nu kahijina nu kadua wa abgodosana minan nas di antawis bagian daripada ninggalkeun dunia teh maksudna gitu da urang teh butuh kana dunia teh lain hartina ditinggal jeung urang kudu apal kanu nyieun dunia tujuan urang dikaduniakeun naon nu nyieun dunia saha tuluy naon panitah anu nyieun dunia teh supaya urang teu salah nincak teu salah ngalengkah di alam dunia. Nu kadua nu kahiji tadi ninggalkeun wareg, nu kadua wa abgodusana minan nas membenci atau selalu tidak ingin dipuji. Dalam arti ketika aya nu muji ka urang tong angkuh itu aya nu moyok ka urang tong sedih gitu. Aya nu muji tidak berbesar hati, aya nu moyok tidak berkecil hati. Da sabab naon hakikatna pamuji jeung pamoyok eta sumpingna ti Gusti Allah. Lisanul khalqi kalamul haqqi. Ucapan manusia hakikatna mah kalam Allah eta teh. Batur teu puguh-puguh jol nyarekan ka urang tong ambe eta teguran ti Allah. Aya nu muji ka urang tong atoh da eta ge ti saha? Ti Gusti Allah. Kembalikeun deui kanu kagungan puji nyata Gusti asal dina hate urangna teu hayang dipuji. Mun aya nu muji kumaha? Biasa. Mun aya nu moyok? Biasa. Nu penting mah tujuan urangna. Jelema nu hayang dipuji ripuh bila mana mun eueuh muji. Ngan urang ka Gusti Allah mah kudu muji setiap saat dan nikmatna teu eureun-eureun. Cung anu tadi memeh ngaji ti imahna ka dieu. Ya Allah, salametkeun abdi ka tempat pangaosan aya nu kitu teh. Urang teu menta tapi ku Allah dibere nya. Dia anu asup ka solokan tuh. Anu tijalikeun eueuh suku. Menta teu urang. Teu menta nya ku Allah dibere. Urang mah tara menta permohonan ka Allah perlindungan ti Allah. Tah nu bageur teh kitu. Mere teu dipenta. Mere teu dipenta, mere salamet Allah ka urang. Tuluy teh hate make dihayangkeun, fisik make dikuatkeun. Tuluy teh disalametkeun di perjalanan. Pan urang mah teu menta. Tapi ku Allah dibere tah. Jarang jelema anu nuhun ka Gusti Allah. Urang rek ilir ditepikeun jarang, alhamdulillah nuhun Gusti abdi didebikeun. Pan urang mah teu menta, nah teu nuhun. Tah jelema mah kitu, loba tidak sadar diri, loba anu lupa diri. Eta sifat asli urang. Yang kana teh urang we naon udah ieu mah jag-jag keneh sukuna ge kuat hebat aya nu kotor ajengan lamun teu digerakkeun ku Allah rek kumaha tak Allah teh al-muharrik anu menggerakkan Allah al-musakkin Allah anu nyicingkeun gerak jeung cicing urang sing jadi dalil kana kakawasaanna Gusti Allah sehat nu urang lain lamun sehat nu urang atuh ulah anu gering berarti sehat nu saha?
Tapi loba jelema ku sehat jadi teu syukur ka Allah. Embung dipake ibadah. Padahal sehat. Yang didai waktuna ibadah mah keur sehat ge ngadadak gering. Tah eta ciri jelema nu teu syukur teh. Padahal da ti beurang mah jag-jag, nah jadwal ngaji jadi ngadadak gering. Kade tah kade bisi urang kitu. Bisi dina hate aya kitu. Komo lamun dina hate aya ngarendahkeun, ngahinakeun kana ilmu kade. Leheung ceuk paribasana urang ngahinakeun ka jelemana anu ngawuruk ngan kade ulah ngahinakeun kana ilmu sabab ilmu mah sifatna Allah. Tuh. Jarang pan jelema. Wah, ieu mah hayangna teh dipuji, mun dipuji, bos kemana bos? Ka dieu, wah sabab disebut bos bere udud, bere kopi, urang ulah resep puji. Aya nu muji mangga teh maksudna kumaha tong ato. Aya nu moyok mangga ulahnya ulah nyeri. Lamun ceuk almarhum Gus Dur mah kumaha? Itu. Jika pujian dan cacian belum sama terasanya di dalam hati, berarti kita hamba amatiran. Ari dipuji atoh, ari dipoyok sedih. Kadang sifat jelema kan gitu, lamun dipuji atoh, lamun dipoyok sedih. Nah, asal hate urangna teu hayang dipuji. Ieu mah dipuji teh aing teh dipuji teh poho ka Allah, padahal puji mah milik saha? Matak alhamdulillahi lamna ge lil milki milik Allah. Saeutik pun ulah terpintas dina pikiran dina hate urang hayang dipuji ku manusia. Jeung dina manusia mah ayeuna muji teh isukan mah teuing. Dalam arti asal tekad urangna teu boga tujuan hayang dipuji ku manusia. Benci pada pujian teh dalam arti mun aya nu muji sebutkeun alhamdulillah. Duh oding mah getol. Beurangna gawe putingna ngaji tara kaliwat salatna berjamaah wae alhamdulillah. Ngan alhamdulillah teh kumaha? Alhamdulillah teh sagala puji kagungan Allah da abdi digitukeun teh ku Allah. Ieu mah tuh dah aing teh tuh dah mun teu maksakeun mah. Itu Pak. Kalah muji diri sendiri lain muji ka Allah. Gitu. Wa abghadus sana minanas rek dipuji mangga teu dipuji ge mangga. Dipuji tong atoh teu dipuji tong sedih. Da urang nu penting mah urang kudu selalu muji ka Gusti Allah. Lamun teh mah urang geus bisa ninggalkeun dunia di antawisna ku cara tadi teh ninggalkeun dunia teh nya ulah gagal paham gitu. Ahabbahullahu ta'ala bakal dipika cinta ku Allah. Li'annahu taro karya wat tafakhuro karna sanyana eta jalma geus ninggalkeun kana ria jeung ninggalkeun kana kumuluhur. Kumuluhur teh kumaha? Mun urang bisa ibadah ditakdirkeun ibadah ku Allah ulah muji diri urang sorangan urang nu hebat urang nu maksakeun. Eta teh tafakhur ngaranna sombong padahal ti Allah eta teh. Di urang teh tuh mun teu maksakeun mah urang beda horea. Kalau muji diri sendiri eta mah. Alhamdulillah kira-kira alhamdulillah ka Allah atau alhamdulillah bangga dengan kehebatan diri. Tah didinya bisa dibedakeun kualitas jelema. Nah alhamdulillahan teh alhamdulillah ku Allah teh lengkah sampean dibabarikeun kana dineangan rezeki nu halal, dibabarikeun ka masjid, dibabarikeun ka majelis ilmu dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillahan teh betul-betul muji ka Allah. Nganuhunkeun ka Gusti Allah. Naon sababna eta jalma geus ninggalkeun riya. Ari riya teh naon atuh? Wah, cenah si anu Maria ibadahna hayang katingali. Nu ngaran ibadah rek katingali ku jelema rek henteu, nu penting tong boga tujuan hayang katingali. Kartos teh. Amun ku ayeuna mah loba anu naon sosial eksperimennya. Aya anu tukang dagang geus kolot dibere tuluy aya kameranya. Keun urang tong mikirkeun tujuan batur nu penting mah ningali ka alusanana. Naon alusanana? Merena. Kartos teh. Urang mau kabatur nyebutkeun ria, ari urang teu berkontribusi. Wah, si anu mah ibadahna ria, amalna ria. Aing tah justru anu ngomongna anu sok ria teh. Jadi ria lain soal hayang katingali, rek katingali rek henteu, nu penting hate teu hayang katingali. Da hate mah tempat paningalina Gusti Allah, cukup Allah nu jadi saksina.
Ketika kebaikan orang tidak dikenal orang, ketika kebaikan orang tidak dihargai orang, cukup Allah menyaksikan kehalusan orang teh. Hartos teh kudu dibeja. Nyieun kehalusan sakali eta diomong-omongna kata ka unggal jelema. Mere nama sakali dengan ngomongna ka ratusan kali. Tah tujuan urang ngaji teh menghilangkan keakuan. Menghilangkan keakuan. Cuk masjid teh umpamana. Apal di madrasah eta jadi 2 tingkat, panti abdi eta teh danana. Insyaallah. Umpamana gitu. Eta teh ti abdi. Cing taroskeun tah kanu ngomong ti abdi, manehna boga duit, manehna boga sehat, nepi ka boga penghasilan rezeki anu halal kusaha. Jadi ketika orang kehilangan, orang sing ingat. Ketika orang kehilangan, maksudna kumaha? Ketika orang kehilangan teh sebetulna orang poho eta teh kembali kanu gaduhna. Leungit duit, leungit naon we eta mah gitu barang anu di anu dipikaresep urang gitu umpama. Urang teh poho eta teh kembali kanu gaduhna, cuman dengan cara yang tidak diinginkan. Kartos teh cung nu hayang kaleungitan kan henteu. Tapi eta kembali kanu gaduhna. Anu mana kehilangan eta teh pan tidak sesuai jeung kahayang urang. Supaya urang inget bahwa kabeh ge ti saha, tuluy dicandak teh kusaha, pan sakersana. Kita kehilangan sesuatu, Allah tidak menunggu persetujuan kita. Mau tidak mau waktunya hilang. Apakah Allah menunggu persetujuan hamba? Tidak. Tah berarti bukti eta teh lain nu urang tapi nu saha. Allah. Ngan jelema jarang nu sadar. Da karena non merasa memiliki. Tah nu sok nyieun nyeri mah merasa memiliki. Da sabab merasa memiliki. Wat tapakhur jeung naon ninggalkeun tapakhur. Tapakhur teh sombong. Sombong gitu. Sombong teh pan rupa-rupa, aya nu sombong ku ucapan, aya nu sombong ku pagawean, aya nu sombong ku patekadan. Mana nu goreng kabeh ge goreng itu. Kabeh ge goreng. Ucapanana sombong. Tingali urang ulah sok pati ngadengikeun jelema nu sok ngagul-ngagulkeun dirina. Urang mah nikat binang ngomong urang teh. Di dieulah kualitas jelema bisa dibedakan. Ketika anu imanna lemah, ketika menang musibah bakal berpikirna naon dosa urang, eta iman lemah. Tapi nu iman kuat mah naon hikmahna di balik musibah ieu. Beda kan? Urang teh dosa naon nepi ka kieu, pajarkeun teh nya eta ku sabab loba dosa mata kitu teh. Pajarkeun teh dosana naon heuh ku sabab loba nepi ka teu kapikiran. Padahal pan urang pasti apal karena dosa-dosa urang. Nah, make nyebutkeun dosa naon? Ketika orang mendapatkan sesuatu anu tidak menyenangkan kana hati, pikiran dah pasti aya dosa urang. Kantos teh. Jadi orang cerdas mah melihatnya ke dalam, orang pintar mah melihatnya keluar. Naon ieu mata kieu teh. Tapi orang cerdas mah naon hikmah di balik ieu? Pan gitu. Jadi anu ditungguan teh hikmahna. Pakih teu boga duit gitu. Naon hikmahna? Hikmah teu boga duit jadi daek ngaji. Da mun loba duit mah teu hayang ngaji teh. Hayang nama ulin. Duit aya, kendaraan aya. Jaba sesuai jeung nafsu. Oh, ternyata teu boga duit teh jadi hikmah. Da mun boga duit mah moal. Awana euy, ek ngaji. Ulin lah. Bayi apa? Tah, jadi sagala rupa ge aya naonna? Pasti ayah hikmahna. Likulli syai'in hikmatun. Segala sesuatu pasti ayah hikmah. Naon ya hikmahna corona teh? Pasti ayah hikmahna. Ku kejadian corona apakah rugi kabeh? Pan teu aya untungnya. Memang banyak pihak yang dirugikan, tapi ada banyak pihak yang diuntungkan. Misalkan jadi justru ku ieu teh kalah jadi naon?
umpamana jadi berkembang dan lain sebagainya. Dalam arti pasti aya hikmah. Nah maka ari jalmi anu mukmin mah kumaha menyikapi segala sesuatu teh menunggu hikmahna. Da pasti aya hikmahna. Nu kadua wa man taraka dunuba ahabbahul malaika. Jalma anu berupaya ninggalkeun dosa maka bakal naon dipika cinta ku malaikat. Naon sababna? Li annahu la yut'ibul kitabata alladina yaktubuna sayyi'at. Sebab tidak merepotkan malaikat ke malaikat pencatat keburukan, sok berubah teuing keburukanna nulis wae Pak. Itu analogi sederhanana seperti gitu. Jadi karunya malaikat teh kitu. Oh, obat teuing gorengna atuh mah. Jadi minum nulis lagi Pak. Nah, eta analogi sederhanana. Dalam arti malaikat bakal milu bendu ka hamba Allah anu nentang kana urusan Gusti Allah, nu nentang kana parentahan Gusti. Tapi sabalikna, ketika catatan kebaikanana nuliskeun ka alusan malaikat atau urang ngaji, lamun tujuanana bener, setiap makhluk anu kaliwatan ku urang jadi saksi engke di akhirat. Tembok nu disaranean tong disangka moal jadi saksi, bakal jadi saksi. Karpet nu didiukan, tehel anu didiukan. Sabab setiap makhluk Allah aya ruh. Aya ruh. Naon ruh anu aya dina tembok eta disebatna ruh jamadat. Lamun nu aya dina tumbuhan ruh nabatat. Lamun aya di hewan ngaranna ruh hayawanat. Maka tinggal lihat hadis-hadis Nabi, jaminan ti Nabi pikeun jalma nu nyiar ilmu balik karena Allah. Gitu. Kabeh bakal pangmentakeun rahmat ka Gusti Allah. Gitu oge dina berbuat maksiat. Keramik jadi saksi. Masing tengah peuting eueuh jelema kamar dikunci, bari lalajo nu teu puguh jadi saksi engke kabeh. HP jadi saksi. Keramik jadi saksi, tembok jadi saksi. Naon sababna? Da kabeh ge ngabogaan ruh. Kitu oge dina berbuat kebaikan. Ketika berbuat kebaikan kabeh ge nyaksi makhluk Allah teh. Gusti abdi saksina hamba Gusti nu namina anu jam sakitu ngalakukeun anu. Rek alus rek goreng aya saksina. Nah engke urang bakal diaudit lebih banyak kebaikan atau keburukan. Anu mana engke di ditu mah geus moal bisa dihapus. Engke di ditu mah catatan teh. Tapi mun urang hirup keneh mah bisa terhapus. Ya tadi disebut taubat teh ya. Kabeh kasalahan dihampura ku Allah. Tak ieu bager-bageurna Allah. Hamba nu pikas sabeuleun nu loba doraka ge lamun ngarasa butuh ka Allah bari jeung menta rahmat jeung tobat ka Gusti Allah dihampura dosana. Eta gambaran eta sifatna Gusti Allah. Anu mana sifat eta ayana di saha? Di jalmi-jalmi anu ku Allah dina hatena dibere keistimewaan. Jelema nu resep dipikanya, nu hewa dipikanya, nu ngarti dipikanya, nu teu ngarti dipikanya. Nu pikar sepeun dipikanya nu pikar sebeuleun ge dipikanya Sabab naon eta pan sifat Allah. Tapi tak urang yang anu keur nyiar ilmu itu nya kudu syukur ka Allah. Lain jadi urang berbangga diri, bersombong diri. Syukurna naon? Sabab ceuk Allah wa qad warada anna dunya yu'tihallahu man yuhib wa man la yuhib. Sayaktosna Allah bakal mere dunia ka jalma anu dipika cinta ku Gusti Allah atawa nu teu dipika cinta ku Gusti Allah. Rek nu cinta ka Allah, rek nu henteu dalam arti kieu lah. Muslim ataupun non muslim masalah dunia mah ku Allah dibere. Katos teh. Muslim ataupun non muslim masalah dunia mah dibere ku Allah. Bahkan kadang-kadang non muslim mah leuwih loba. Nu beunghar lolobana non muslim. Tapi nu muslim aya nyangan lolobana. Sebab naon? Jalma anu teu iman mah di ku Allah diunggulkeun teh dina kaduniaan hungkul. Jadi masalah dunia mah rek anu cinta ka Allah, rek nu teu cinta ka Allah, dalam arti rek nu iman, rek nu teu iman ka Allah tetep dibere naon? Dibere rezeki Gusti Allah teh. Tapi tingali hadis anu keterangan selanjutnya kumaha? Itu. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abror. Tapi Allah moal mere ka jelema ilmu.
moal mere hayang ngaji, moal mere hayang ngarti itu, kecuali jalma-jalma anu dipika cinta ku Gusti. Illa man yuhibbuhu minal abror. Dunia mah rek kanu iman, kanu teu iman dibikeun ku Allah teh. Tapi untuk ilmu mah wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abror. Mata kurang kudu syukur, kudu atoh, kudu bungah ku Allah teh. Kudu syukur, kudu atoh, kudu bungah ku saha? Ku Gusti Allah, lain ku kehebatan diri urang. Atuh sugan sing jadi alamat ciri urang naon dipikarido ku Gusti. Teu sakur-sakur jelema dihayangkeun ngaji henteu. Teu sakur-sakur jelema dihayangkeun ngarti kana ilmu agama, ngarti kana masalah akhirat, masalah fikih, nahwu, sorof dan lain sebagainya. Pan loba ilmu teh. Komo bab hate gitu nya. Ilmu tasawuf gitu. Ta ieu na soihul ibad teh gitu. Pikeun nganasehatan diri urang. Mata ku Imam Nawawi dinamian naonna soihul ibad, artina pirang-pirang nasihat pikeun pirang-pirang hamba. Hamba saha? Hamba Allah. Supaya naon? Supaya bisa tunai ridona Gusti Allah. Wa man taraka dunub ahabbahul malaika. Poin nu katilu mana? Wa man hasamat tama'a anil muslimin ahabbahul muslimun. Jelema anu ninggalkeun toma teh naon? Hayang dibere ku batur, teu hayang mereka batur. Kita toma ngaranna. Jadi ngarepkeun teh daon? Dibere. Ye, maka didikan ti guru-guru mah kieu pesenna ge nya. Contoh, urang sok berkunjung ka hiji imah. Anu boga imah eta teh sok mere rokok ka urang umpamana. Ari urang aya rokok mah nu urang bawa we nu urang tong ngarepkeun nu itu sanajan kosok umpamana. Supaya naon? Ngadidik hate urang supaya tidak berharap ka makhluk. Adapun aya mah diterima. Lamun eueuh kumaha? Anos aing teu mawa pan gitu. Nah, eta teh nu tomak nu kitu teh. Ketika ada penyesalan, ketika orang berkunjung ke satu tempat, ke satu rumah, tuluy teu disuguhan umpamana atawa teu dibere, bakal nyeri. Naon sababna? Geus toma atuh da ngarep-ngarep rek dibere, padahal henteu. Tah toma teh kitu ngaruksa. Naon sababna urang ulah toma? Li'annahu la yaqduru qulubahum. Urang ulah sok ngotoran hate ku toma. Urang ulah sok nyimpen pangharpan ka makhlukna Allah. Sabab sifatna makhluk Allah mah kumaha? Sifatna makhluk Allah mah berubah. Urang berharap kan sok berubah. Kartos maksudna teh. Tah jadi ari berharap bagian naon? Jasad atau batin? Batin tah nu penting mah hate tong berharap. Kartos jadi toma teh gitu tah. Ngarepkeun pamere ti batur jeung embung mereka batur. Narikan wae gitu embung ngaluarkeun. Matak tingali para ulama, guru-guru urang, jaba mere ilmu, jaba mere sagala rupa anu bogana. Masyaallah tabarakallah. Ukuran merek sesuai kemampuan. Aya anu ku potensi, aya anu ku tanaga, aya anu ku materi dan lain sebagainya. Aya nu mere tarima. Nu penting mah teu hayang dibere. Di antara sifat atanapi keistimewaan kakasihna Allah, wali-walina Allah mana tidak pernah meminta tapi orang kerap memberi. Beda jeung jelema anu hatina selalu ingin diberi. Seperti miskin dan mental miskin dua hal nu berbeda. Miskin eta mah keadaan. Miskin mah keadaan. Tapi nu bermental miskin. Nu mental miskin mah masing loba sagala ge dunia na bakal moal ngarasa cukup. Ari nu korupsi eta imahna laleutik baradag. Agajihna saeutik loba. Baroga tunjangan teu. Nah mah kayak korupsi. Kartos. Sanajan loba dunia na ngan kusabab mentalna miskin berani mengambil hak orang lain. Jadi miskin jeung mental miskin beda. Sanajan urang kaayaan miskin asal ulah bermental miskin. Kartos teh. Tah jadi mental miskin mah kitu. Sanajan sagala geus loba ge bakal ngarasa kurang we.
Padahal pan mun dipikir ke urangnya tuh jaba boga gaji bulanan, jaba boga tunjangan dan lain sebagainya. Eta ku teu cukup keneh. Sabab naon? Bermental miskin. Sanajan urang ayeuna keadaan miskin, asal ulah bermental miskin. Eta. Jadi supaya naon tadi? Itu tujuanana supaya ayeuna ninggalkeun toma. Berharap ingin diberi. Ari nu miskin mah beda. Kahayang nama mere ngan eueuh tapi aya hayang dina mere. Hayang mere teh ngan kumaha atuh da kaayaan pan kitu nya. Tah eta miskin, tapi nu bermental miskin mah sanajan sagala loba bakal selalu merasa kurang. Dituna berani mengambil hak orang lain. Eta nu bermental miskin. Kartos. Tuh mata ki Allah ya Karim, geuning urang kudu nimbulkeun syukur teh ti ngora keneh. Supaya engke maju ke rumah tangga, maju ke kolot, supaya naon terus-terusan orang bersyukur. Hese syukur teh jangan dikira syukur hese teh hese hayang syukuran teh. Jadi syukur teh kan aya syukur ritual, aya syukur itu ritual, aya syukur sosial. Syukur sosial mana? Urang boga nikmat, boga milik, misalkan rek indit ka haji ngondang batur, eta syukur ritual. Eta syukur sosial. Jadi batur teh merasakan kanikmatannya. Syukur eta. Tapi syukur ritual mah urang keur sorangan sok selalu berterima kasih tara ka Allah. Eta disebut teh syukuran. Jadi ari syukuran mah atuh ulah ketika menang nikmat hungkul da setiap saat ge nikmat ti Allah mah aya. Jadi kudu setiap saat syukuran oge ternyata. Kartos teh. Tah eta syukuran teh kitu maksudna teh. Syukuran ka Gusti Allah. Eta bieu makalah nu kaopat. Naon sababna? Li'annahu la yaqduru qulubahum. Ulah ngotoran hate. Contoh, urang di jalan raya ninggali mobil HD. Sok aya hayang? Sok. Aya hayang. Tuluy engke lamun dina hayang pon sok kapikiran. Engke mun geus kapikiran berangan-angan. Jadi dunia mah direret hungkul ge ngotoran kana hate teh. Atawa kieu lah contoh. Urang ningali motor nu hebat. Kabita wajar? Aya hayang? Wajar. Manusiawi aya hayang. Tapi nu teu wajar mah ketika dina kahayang eta urang teu ningali kana keadaan. Keadaan urang, keadaan orang tua urang. Nepi ka wani nyarekan ka kolot, pokolotot ka kolot hayang motor. Hayang motor karena ningali motor batur wajar manusiawi aya hayang. Tapi lamun cukup disimpen ku urang nepi ka engke we ari ngadua lah gitu. Ieu mah nepi ka wani maksa ka kolot, molotot ka kolot. Nepi ka ripuh kolot neangan jang biaya motor. Teu mikir jelema nu kitu teh. Jadi kumaha carana tina kahayang eta teu jadi kotor kana hate jeung teu ngadoreksakeun kanu jadi kolot. Jadi memang kudu tingongora keneh urang kudu nimbulkeun rasa teh. Coba pakai rasa. Urang aya hayang tapi ningali di kana keadaan. Geus cukup hayang hungkul. Urang masih teu boga motor ge dan naik motor mapan kungsi. Ka ditu maksudna. Urang teu boga mobil, minjem atawa diajak ku batur naik berarti kungsi urang teh. Sanajan urang teu boga mobil Fortuner, di lemur urang aya nu bogaeun tuluy urang naik. Tah dunia mah hanya sekedar untuk lu penting pernah naikkan. Tidak harus kartos teh. Kudu ningali kana keadaan. Mah itu boga motor henteu, tapi pernah naik motor anu pernah. Naik mobil anu pernah, naik mobil anu pernah, naik mobil nu pangmurahna ceuk paribasana. Tina mobil nu pangmurahna nepi ka mobil nu pangmahalna asal pernah we. Tah dunia mah kitu. Di bisa can kawin we, udah pernah. Tama kade montong kayak torata. Pernah mencicipi pajaban teh. Torata kayak mas ya. Jadi dina masalah kadunyaan, saur Imam Ghazali dina Ihya nu penting mah pernah. Lamun kecuali lamun orientasina memang dunia. Lamun orientasi dina otak jeung hatena dunia, mau tidak mau nepi ka menghalalkan segala cara. Kartos teu? Urang teu boga mobil numpang mahalna ngan urang kungsi naik cukup.
Urang teu boga motor nu hade tapi pernah nginjem, umpamana pernah diajak, pernah dibonceng dan lain sebagainya. Yang penting pernah. Kartos teu? Wah, da ieu mah udah gengsi. Tuntutan gaya hidup. Hei, cukup sekali urang nganyerikeun kanu jadi kolot. Montong disiksa kolot ku kahayang urang anu maksakeun kana kemampuan kolot. Maneh can ngarasaan, maneh can ningali langsung kumaha perjuangan apa majikan ngalahirkeun. Engke bakal karasa, sok we ayeuna mah sareuri dan ke mah karasa. Pamajikan ngalahirkeun nyaksian di direun, urang pan jadi inget kana jasa kolot urang. Eta ge jang lalaki nu boga hate, nu teu gableug hate mah bakal hare-hare. Tanamkeun dina diri urang. Cukup nganyeri kanu jadi kolot teh pas ngalahirkeun hungkul. Montong disiksa kolot ku kahayang. Kolot banting tulang kerja keras, anak kesana kemari minum miras. Naudzubillahi min dzalik. Karena naon? Gaya hidup. Tah nu nyiksa kana eta teh naon? Gaya hidup. Geus urang mah apa adanya. Dalam arti jangan memaksakan keadaan. Aduh, kolot mah hese neangan duit. Namun urang apal atau make rasa gitu, kalau jadi kolot moal wani insyaallah, moal wani. Komo nepi ka nyarekan ka kolot. Tah, eta teh pan kudu ditanamkeun ku urang teh ti ayeuna. Nu manang kena urang bakal boga pamajikan. Teu nu encan, teu rencan pan kabeh. Gitu. Supaya naon? Supaya urang jadi keluarga anu hebat. Anu hebat teh nu kumaha? Anu bisa menerima kenyataan, anu bersyukur dina setiap keadaan eta nu hese mah. Kartos teh. Jadi syukur teh naon atuh hakikatna? Bil iqbal alal mun'im. Madepna hate urang kanu mere nikmat. Jadi urang ketika menang nikmat teh tong atoh ku nikmat anu eta. Sing inget kanu mere nikmatna. Tak bahasana bil iqbal alal mun'im. Madepna hate urang, iqbal teh madep alal mun'im kadat Allah anu mere nikmat. Urang kadang atoh ku nikmatna tinggal jelema mun keur meunang nikmat sok lupa diri pan. Nepi ka kusabab lupa diri jadi we poho kanu mere nikmatna. Wah, keluar duit mah kan. Tanaga jadi pedas. Ada keluar duit. Panon ge beda, lempang ge beda. Tapi mah teu boga duit. Bedanya? Beda. Tah kumaha carana? Ari nu hebat mah rek keur boga, rek teu boga, tetep syukur da ieu nikmat sehat ge geus luar biasa. Nikmat sehat. Nikmat ibadah, urang dikersakeun keneh salat eta pan aduh ya Allah, nilai anu moal ternilai ku dunia moal. Ku Allah dikersakeun dimudahkan untuk melakukan hal kebaikan teh pan. Semata-mata anugerah ti Gusti Allah. Anugerah ti Gusti Allah. Tah tadi hilangkeun sifat tomat. Kumaha maksudna aikot ini anhum. Tegasna urang kudu mutuskeun tong berharap ka makhluk sabab pengharapan mah paragi ka saha. Contoh, aya nu menjanjikan sesuatu ka urang teh nya, tong diarep-arep teuing da jelema masuk sulaya. Ka kitu. Wah, da ieu mah diarep-arep pisan. Wah, engke urang rek dipangulikeun anu, wah kata geus atoh padahal encan. Tapi atohna geus nya. Tuluy teh teu jadi, kecewa moal. Kecewa. Salah saha? Salah maneh berharap teuing atuh da. Kecewa. Jadi anu nganyampekeun, anu ngaripuhkeun teh naon? Berharap. Hei, tapi anu kudu dilakukeun mah kumaha bandungan we irodah Allah. Ceuk idan tengke abdi pamigajihan bade masihan artos bade masihan rokok tong atoh da encan gajihanna. Dan ke mun gajihan mah bakal beda deui. Kartos teh. Jadi tong diarep syukur-syukur mun tulus, teu syukur ge teu jadi ge tong ambek. Ke insyaallah bade pangetakeun kang nu ngaraos kieu. Datang ge waktuna meunang nikmat teh jelema mah pan robah. Urang mun beunghar rek anu keur teu beunghar ngomongna. Aya geus beunghar. Kartos teh maksudna. Tah ulah salah nyimpen pangharepan.
Urang terus berharap maka saha? Allah. Ya, eta jadi dorakat. Namun naon? Lamun Jadi eta mah urusan anu ngajanjikeunna. itu tapi urang teh teu kakaran teh kakaran teh mah teh keneh gitu. Nyancan aja jadi keretek mah. Ieu mah ketika lamun geus diucapkan. Contoh ye. Contoh pagi bogo resep kasaha kahiji awewe. Contoh ngan kereteg hungkul urang rek getol usaha urang rek kumpul urang rek nikah ka manehna eta mah kereteg. Tapi ketika geus diucapkeun ka awewena tuluy awewena berharap ta eta anu jadi dosana da geus ngajanjikeun matak segala rupa ge mungkin teu pasti nu ngaran makhluk mah mungkin nu ngaran makhluk mah mungkin teu pasti tapi mungkin anu gawe loba duit mungkin nu teu gawe boga duit loba anu gawe duitna loba tapi tidak merasa cukup loba nu teu boga gawe tapi selalu merasa cukup. Jadi nu paling penting mah mana tah teh urang selalu merasa cukup. Sepanjang tidak merasa cukup mah hese. Pamajikan cukup hiji di Bandung hiji di hiji. Jadi nu penting mah cukup. Hari jelema lamun mental hiji pan hayang loba. Tuluy ketika loba hese ngelolana. Seseorang ketika semakin kaya semakin banyak berbuat baikna. Jadi kita bingung ngaturna, nya gajina mah gede, ngan mereka anu nya. Jadi beuki naon? Beuki teh jongjon anger. Kantos teh. Urang mah pan teu mikiran rek mereka anu kan henteu, udah eueuh. Tapi anu loba mah dalam arti keadaan, beunghar keadaan, miskin keadaan. Tah, nu hebat mah bermental beunghar, sanajan miskin merasa cukup we. Hese nu merasa cukup teh. Berarti perlu pembelajaran anu disebut riyadoh teh yang ngaranna. Riyadoh teh melatih jiwa urang. Olahraga hungkul dipake olahraga teh da jiwa ge perlu olahraga. Tah ngaji teh urang keur olah jiwa. Maca Quran dan lain sebagainya. Kade ieu ngabejaan sapoe sapeting ulah kosong tina maca Quran sanajan teu paribasana sapoe salembar tapi istiqomah da parentahna ge pikeun dibaca sanajan urang teu apal maknana nu penting mah dibaca. Kangjeng Nabi tos dijamin ku Allah masuk surga tapi ibadah totalitas urang surga can karuan can tentu teuing ka surga oge hare-hare ibadah tidak jika nu karugian waktu teh lamun dipake salat lamun dipake ngaji teh jika nu karugian waktu teh salat kur sabaraha menit ngaji sabaraha jam tuluy tanyakeun loba ngajina loba henteuna mikir matak mun ngaji ulah ku otak hungkul di bandungan jeung hate. Jadi ngaji mah lain soal kehadiran jasad, tapi soal kehadiran hati. Ari nikmati Allah loba teu eureun-eureun, ari urang ibadah semau gue. Kartos teu? Ibadah semau gue. Ngaji ge semau gue. Meungpeung sehat aya keneh di urang. Meungpeung ngora aya keneh di urang. Da urang teh moal seperti kieu tuluy bakal robah. Ulah padah asa ngora keneh. Da sabab maot mah eueuh patokanana, eueuh syaratna. Budak leutik nu maot aya, anu pantaran nu maot geus aya, nu saluhureun aya, nu beunghar maot, anu miskin maot. Kabeh ge maot. Jadi maot mah eueuh syarat. Ku sabab eueuh syaratna jeung teu apal iraha waktuna, nu penting mah urang bersungguh-sungguh we persiapanana. Persiapanna ku urang kudu persiapkeun. Urang ngaji tuluy aya urang introspeksi diri, tak urang teh keur persiapan menghadapi kematian ieu teh. Mengisi waktu ku hal-hal anu memang diparentahkeun ku Gusti Allah. Di luar ngaji udud
ngopi. Keur ngaji ngopi. Da eta kudu betah keneh ngaji teh sangkilang bari ngopi bari udud. Yang bari teu ngaluarkeun deui biayana Pak. Dalam arti urang tong poho syukur ka Gusti Allah. Nah eta maksudna teh. Katos. Jadi nasoihul ibad ieu ulama-ulama Nusantara teh masyaallah Imam Nawawi nya. Tah, ieu mah spesialis gitu. Kitab nasoihul ibad teh supaya naon? Ngabersihan jiwa-jiwa urang nu kotor. Moal daek berobat jelema anu teu ngarasa gering. Katos teh. Jelema nu teu ngarasa gering moal daek berobat. So, anu ti heula aranosmia heuh pan panik meuli naonnya supaya naon da sabab ngarasa dalam mun teu ngarasa gering mah moal daek diubaran nya ku sabab ngarasa gering jadi daek mencari obat. Gering teh kan lain soal gering jasad hungkul tapi aya gering hate. Gering jasad mah itu gering jasad ibadah masih bisa da hatena sehat. Tapi mun gering hate mah sanajan jasad kuat jag moal bisa dipake ibadah berat. Da sabab sehat naonna unggul. Jiwana sehat naonna jasmanina ngan ruhanina geuring. Wah ngangkat semen mati rusak kuat. Tapi ngangkat leungeun rek salat hese. Aya beban teu dina ngangkatkeun leungeun nalika takbiratul ihram? Eueuh dina tangan mah, tapi di dieu bebanna tah. Matak berat rek dipake ngangkat leungeun muji ngagungkeun ka Allah ka atas teh. Nah, jadi atuh urang menta teh sing disehatkeun jiwa, sing disehatkeun raga, sing disehatkeun dohir, sing disehatkeun batin. Itu oge urang dina mengabdi ka Allah, aya nu lewat dohir, aya nu lewat batin. Mana urang berbakti ka Allah lewat batin? Contoh, urang ngadoakeun batur salamet. Urang ngadoakeun batur supaya salamet dunia akhirat, pan ibadah batin eta. Ibadah batin sanajan leutik gede mung Allah. Ibadah batin tah. Aya anu ibadahna dohir batin leuwih hebat eta mah. Alhamdulillah. Leuwih hebat. Ibadah batin mah kitu tah, ngadoakeun salamet dina hate teh. Ningali nu pikaresepeun didoakeun sing berkah. Ningali nu teu pikaresepeun didoakeun sing berkah. Sarua doana teh teu beda. Karena tah urang moal mencapai derajat kitu ketika ku urang teu dibersihan ku kotor nu aya dina diri urang. Pan anu apal diri urang sorangan. Batur mah moal apaleun da nyangkana urang teh bersih. Urang mah apal pisan pan kana ku kotor urang. Karena mata kudu daek dibersih. Karena Nah, maka itu diantawisnanya. Jadi kesimpulan makalah anu kaopat dauhan Sayyidina Utsman, jalma anu berupaya ninggalkeun dunia bakal dipika cinta ku Allah dalam arti hatena ngan dipake connect atanapi berharap bergantung ka Gusti Allah bakal dipika cinta ku Allah. Jalma anu berupaya ninggalkeun dosa dohir batin bakal dipika cinta ku malaikat. Jelema anu megatkeun atanapi teu berharap toma ti manusia maka bakal dipika cinta ku manusia. Mudah-mudahan urang sadayana sing diraksa dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sifat-sifat anu arawon, kokotor, reged nu aya dina hate urang sing dibersihan ku Allah Subhanahu wa taala. Kalayan urang sing dipaparinan ka istiqomahan lahir sareng batin. Oge mudah-mudahan doakeun ku urang sadayana, ibu rama urang, guru-guru urang anu araya keneh sing diparanjangkeun yuswana, sing disarehatkeun salirana, sing dirizkian ibadah wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirna urang sarerea muslimin muslimat, mukminin mukminat salamet di dunia parat nepi ka akhirat. Amin. Qulu qouli hada astagfirullah min qaulin bil amalin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fana bima lamtana rabbi alimna rabbi yanfa'una rabbi fatina